Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya, tepang deui sareng simkuring pun maju salsabila dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV, baris didugikeun tina 10 menit kapayun. Pamiarsa, nyanggakeun iber salengkepna. Satuntas kejadian bus Sakyanagara nenggar truk nuges newaskeun 7 orang panumpangna. Polres Subang mariksa kalawagrian bus di Terminal Subang. Ieu gawe teh bareng jeung Disub Kabupaten Subang. Ngayaan pamariksaan dadakan poe Salasa 16 Juli 2016. Demi kecelakaan teh kajadianana poe Senen 15 Juli 2016 peuting. Bus Sakyanagara nenggar truk Toronton nepi ka ti kusukna. Lebah ruas Pantura Subang eta bus nenggar truk Toronton nepi ka ti kusukna. Pamiarsa, rupina nu sakitu pidangan warta dina dingkeut ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampi Sunda TV, simkuring pun maju salsabila sejak amit mungkur amit mundur. Dadahapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.